Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah urang tepang deui dina video pengajaran bahasa Sunda kelas 8. Cipayun hidup parantos diajar ngeunaan wangenan dina novel. Ayeuna urang medar ngeunaan ciri-ciri nu aya dina novel. Unggal karya sastra ngabogaan ciri anu mandiri. Nah, sabab ciri mangrupa hal anu ngabedakeun antara karya sastra hiji jeung karya sastra sejenna. Lamun diwincik ciri-ciri dina novel miboga 8 ciri, nyaeta anu kahiji, umumna novel teh mangrupa carita rekaan. Anu kadua, umumna nyaritakeun kejadian kahirupan manusia sapopoe. Katilu, palakuna teh ku jalma. Ciri nu kaopat dina novel nyaeta jumlah palakuna leuwih ti hiji. Anu kalima, caritana panjang, adegan leuwih lengkap. Kagenep, mangsa kacaturna lila. Ciri nu katujuh nyaeta kaasup kana wangun sastra modern. Dina nangtukeun latar, utamana latar tempat. 8. Dina lilingeran logika jeung anu kasalapan nyaeta kajadian caritana teh leuwih ti hiji kajadian tapi ngawangun hiji carita. Kanggo mantepkeun pedaran ieu aya pancen anu kedah dipidamel ku hideup. Pancena aya dina modul. Mung sakieu anu kapihatur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.